lah ke kebun juragan bari nyamper si Komeng. Lah ulin lah kebun sampu nu urang tugan beradab sampu teh ngali ini mah. Wah sampu teh bening geus beradab euy cabuteun ieu mah beradab kieu aduh nang dihara hidup ini badag can cabut beradab euy lumayan yang dibelum ge ngeunah ieu mah ulah harus bersih. Ning tuh aya si Komeng. Arek ngajak kan mau campur. Urang mau campur kanu juragan. Betul itu bersih heula kebun juga nah jeung si Dimas lah. Dain mau kieu main tangan teh bebeja. Eta teh mau Atuh wayu lah. juga nah bersih heula cenah bersih ieu. Tuh atuh, Mas. Kamu teh ayo lah. Urang minta campur. Ayo. Ngan tapi teh bebeja. Aduh atuh dia tidak mau we. Kebun juragan sampul lah isinya kotang jeung juragan sampul sudah kita bersih lah menang duit jeung sampul aing sampul naik di kulub jeung ieu dibeli duit teh dibelikan rokok jeung kopi baik Gimana tangkal sampurnya? Terus itu mah juga tangkal besek. Mana mayu ngomong sih. Ayo saya teh ka mana atuh sebenarnya. Akang eret minta sampo, mantap itu beda. Juga mana ngamuat. Cek mana erik. Ayo dia mah kajuragan hungkul, kita bersih. Lah masa ngerebutin itu ya, nyebut sampo kadang ngerebutin. Jangan lewas yang modal itu kuat. Nih. Coba mana sih salah? Ini si ayu kan ikan amado. Aduh kan ini mama milu. Sampun narowa ini si juragan. Ada kan ada kan? Modalnya kebun ini mah nih itu baru udah keren naon sih kid ini udah sampai juga nama kok aing ya keren naon kan iya aya naon baru udah eta budaknya dua boloho madog sampai ngejuragan oh kaingan aing tadi ngadeng langsung dibejakeun ka juragan ngan teu kaburu enak mahakeun we. Cepret bogog. Ya. Otak ieu sedih Mas Bay. Ya. Ini sia mah kadang madong sampu. Gara-gara man itu dah. Jadi gara-gara urang di pembuluh sial mah nih. Naon sia pengajakna. Taunya bolori. Da curagana udah galak juragan teh. Teh bager teh. Hayu we ulah juragan mah. Kurit-kurit teh juragan mah. Adi cabok. Aing mah juragan tolol. Dasar jiwas bolong sia mah.